kos kitu teh tiba lagi kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu hasep teh teu daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun kadinya di dieu 3 meter didinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teh daekeun kadinya asubulna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah didinya lah nyana sararujud ka kuburan didinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya didinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emang nya ngaji atuh henteu nya menghadam doang Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge boja heueuh poho iyalah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca meja mah gaduh teh heula can kaharti kan terus yang kaharti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab Subhanul yaum, hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda, gantungkan cita-citamu ke atas langit. Eta Bung Karno. Rijalul yaum, Subhanul yaum, rijalul god. Nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin. Eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke. Tuh, eta tah Subhanul yaum, rijalul god. Peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ge eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia saceklek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh pada 70 kilo baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah sia mah nu inget nu salah bae kan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samudaya aya deui peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenting di puasaan 7 mulu dia moal menang sia katiku mah heula
lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan eta pacikrak ngalawan merak insyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah cek urang Banten mah we sia mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain merak mah tiba heula gaya kuncungan asli berarti kuncungna sia bapak cikrak ulah dilawan. Waduh, udah kadu ketemu kadu, je. Eta pan eta kadu ketemu kadu, eta sarua. Beuh, budak pariuk manggih ka kepas. Loba tah di Sunda mah. Budak. Ulah-ulahna naon sireum ge budak, ai katincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Beuh, paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masalatu gayarut no masyaallah nah ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kala luar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu mah masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya mah bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua teh kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung jangan geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang ka mana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe tah mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya areling mun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tama dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama tuh sanggeusda pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusna pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul
nyana teu ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja. Sanggeus teh didesak, cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya. Biarin, coba pengen tahu. Ketika ditanya apa itu kunci surga, wa ma huwa miftahul jannah, ditanya ku si Ajid, begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantap lu urang ge osok miftahul jannah la ilaha illallah. Ondo teman. Salat henteu. Teman Bang, tah mah kipu doli tah mah kitu mah. Ya Allah ya Rabbi. Nyanya miftahul jannah la ilaha illallah. Coba gali ta la ilaha illallah. Ieu mah pakai nong nang ning nong. Miftahul jannah, hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa? Belon teh. Tah mah kunci surga, udah sok ningong-ningong. Kabeli kunci mobil gua. Nah, eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur, pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan, lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Aziz kaget, engke kumaha lamun dipertanyakeun. Nanti kala luar KB geus jadi muslim muslimah. Terus jana diondang arasup Islam. Nya mun lain pangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa. Tah kabelah dieu cek nyana tetap Anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai, ketika keluar salib tetap dipakai. Di Amerika keluar tetap dipakai, ka jero dibuka salat. Iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah pudoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisupa bae, ka Cikopa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah. Geus khawatir jangan lamun dibawa ka kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Aduh masyaallah. Jadi geus kudu kelas. Numantak ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wow dikapir-kapir ku kabehan. Sekula kok kitu amat sih tejauhan sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Ih, atuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamatakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang roba atuh henteu sakali mas tono. Iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab lah nyana geus nyahun ka Allah. Cuman sia disengerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah, ngan aing deuk nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh zarah dari ka paharto mah dititahan ge urang embung. Ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atau dicokot. Zarahna kan datang ka handap doang, ngonyeng balik. Isukna tahu isuk tadi bere tuh jarahnya nage kita kiai boloon deh sarua. Datang ke kuari guys dipersiapkan pertokoan dan lainnya. Aya nu hayang zarah teu. Ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah.
Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam, ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah. Dititaan ka ibu mah embung bae, teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge. Nah, dakwahkeun. Mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sombral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir. Ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil. Jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana. Lantaran mertuana kiai gede. Dia lempengkeun teu daek lempeng, dilempengkeun teu daek lempeng, dilempengkeun teu daek sabodokeun. Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ai endog jeung kotok heulaan mana. Aduh Abu Nawas sok aya bae heulaan endog ai endog mun mimitina di mana jeung mun kotok. Oh heulaan kotok ai kotok emang di keremana ku saha? Jiheunya, eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki apa heulaan tangkal? Ye, atuh heulaan siki, ai tangkal mimitina di mana? Oh, heulaan tangkal. Heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngerti tangkal? Eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok? Sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal? Dibulak-balik seuri bae Abu Nawas mah. Bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu, eta pertanyaan wali, pertanyaan Abu Nawas. Heulaan endog apa heulaan kotok? Jawabanana harese lamun lain wali deui. Kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal? Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat. Kaula nurunkeun agung nurunkeun cai, kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bertah. Heulaan mana tangkal jeung siki? Heulaan tangkal. Tangkal jadi emang di mana jadi siki? Waktu heulaan siki cakeun. Tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Siti Jenar teh pan diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, Siti Jenar segera datang ke Demak. Teu aya Siti Jenar cak nyana nu aya maja Allah. Bapak ahli hakikat. Hei Allah datang atuh ka ditu ka Demak. Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh. Wahai hese amat. Kakarak dipanggil, Jenar jeung Allah datang. Kakarak, inilah sosok Jenar dan Allah. Kurang lalu ceritakan riwayat Siti Jenar. Kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodoh rempan. Eta kos karari itu nya mah. Emang rahasia kewalian naon? Rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong. Mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha? Terus yang mondok heula sakana, tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing. Camat yang jadi wali, walinyi teh mah. Bupati yang jadi wali mantak ketika para penggede datang ka Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar, ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat, ahli-ahli torekat sareuri bae. Sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun, atuh mal dijelaskeun ku aing bab siana teu marondok. Mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah, tuh payah masalah emang sia mah payaheun ieu. Eta ieu lah pertanyaan Abu Nawas, wali Abu Nawas mah. Heulaan siki apa heulaan tangkal. Moal dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali. Satu kesatuan. Jadilah mun jadi siki nu bener. Jadilah mun jadi tangkal jeung bener. Lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener. Kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji teh mah endognya kotok eta keneh.
lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab aya murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdurrahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu hasep ge teu daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdurrahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun kadinya di dieu 3 meter didinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teh daekeun kadinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah didinya lah nyana sarhar wujud ka kuburan didinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya didinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya ngaji atuh henteu nya menghadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseukeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji nya mah salat ge iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di ditu kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduadak tuh ayo balik bisa ngaji mantak balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol kok mah Haji Pendi mah ulah tah mah basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok ieu goni dararatang ka dieu jeung lali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang ieu lah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf Asingkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh aji mah aji bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh kan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrag model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur berbas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong anting gede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa masjid plek 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui
kulalah pindah bae jeung masjid-masjid dajak wali. Oh pindah, ternyata teh ya. Besi kaburu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah meja-meja nya bawa kula pindah. Ngobrol nya kos urang bae kieu coba aya keneh urang karep waduh manya wali nanyakeun rokok. Mantap kula kaget lamun aya hiji wali jarak ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nya geus usul lah dituturkeun. Nyana mah nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang kok damang oh kumaha itu muhun tas di mana ya mang tas ondangan manya wali ondangan ya tuh kan itu naik organ tunggal burung tahu bang karung kos gitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teh nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun indah tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah. Ketika dek dibangun ku salah seorang wali, ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Murid Abdul Rauf Asingkili. Ai Abdul Rauf Asingkili urang mana? Urang Timur Tengah. Tetep jangan mah habaib. Murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi, di Banjarmasin, di Padang, murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Baca coba ge kurang kitabna Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan. Jadi lamun ahli torikoh keur nyana boga sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Raufna hudang cai tadi tuh geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah pan handa di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf nyahoeun leungit deui kitu ge Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya. Ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos kararituna dianggap hayalan maju teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahasna anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeun anak kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah eta na ieu dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun bejakeun ka maha kawasaan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh teh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh di hujanan jaradi urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian Masya Allah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah kok tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dhawa adlim minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salah فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-elingong angke kang padang iman kenya ladzina kabeh syahadatu bainikum utawi nyakseni di anten dalam antara sira kabeh idza hadarat tatkala hadir ahadakum ing salah sawiji sira kabeh opal mautu maut ay asbabu tegese pirang-pirang sabab mautinal wasiating dalam nalikane wasiat istani iku wong roro Jawa adlin kang anduene karane keadilan minkum kang tetep saking sira kabeh khobarun bimana lamri yaiku khobar kalawan mana amr yushhid sebecik nyaksiakeun yahat wa dapat syahadati lan utawi dapat lapan syahadat li baina kadua lapan baina alal ittisa'i iku tetep ingat tasih narima gajembarkeun pemilih wahina badalun min idzalan utai lapadina iku dadi badal saking lapad idza awzarpun li adara atau iku dadi zarab kadua lapad adara awaqarani atawa kang lawane karane min gairikum kang tetep saking salian sira kabeh gairi millatikum tegese saking tegese salian agama sira kabeh ini in antum lamun tuniba posira kabeh darabtum tegese tuniba atawa lamun lumaku atawa lamun nyaba antum tegese sapa sira kabeh darabtum tegese lumaku sira kabeh sabartum tegese nyaba sira kabeh ila di dalam bumi fasabatkum musibatul maut maka ngenani kum sira kabeh apa musibah maut tapi sunah umakang nyengker sira kabeh ingkarane akharani Tawakafuna tegesengan degakan sira kabeh ing karone akharani sifatun yaiku dadi sifat li akharani kadula pada akharan min ba'da salati saking zauzana salatil asr tegese salat asar ayo kasimani maka sumbaya karane akharani alipat tegese sumbaya karane akharani billahi ing Allah inir kabtum lamun mang zara kabeh sagakum tegese mamang zara kabeh ing dalam syahada wa yaqul lilan ngucap ya akharani ila palana ustari bihi oranana tuku ingsun asadaya bihi kalawan syahada billahi Allah zamanan ing rega iwadon tegese urup-urupan nakhudhu kang bakal ngalap ingsun sadahu ing zaman badalahu bid minad dunya bian daliba bihi badalau hingga gandan Allah minad dunya saking dunya bian daliba kalawan yanta
ahli bagalawan sumpah ingsun sadabi kalawan Allah nasada tonyakseni ingsun sadaya kadziban ingkang goron li adhi kena arah zaman walau kana al muqsamul wal masyhudul halan sanajanana itu pegang dan sumpah apal lau kada kang adokang dan saksian apal lau kada kang kuzakur bakang anduane korobatan minat tegesa korobat saking sun sadaya wala anak tumu lan oranan nung pedakan ingsun sadaya syahadat Allah ing syahada Allah alati amarana biya kang marentah ya Allah na ingsun sadaya biya kalawan syahada inna sature ingsun sadaya idana itu tegari kali ke katamnau lamun ngumpetaken ingsun sadaya ing syahada laminal asimini ku yakti ungkang doraka kabeh iku yakti ungkang doraka kabeh. Ayat ieu dicaritakeun sabada ayat-ayat anu samemehna. Di antarana ayat nu samemehna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ayat anu etama ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum batalina jeung agama diukur amar ma'ruf nahi munkar ku kakuatan demi agungna agama mampu urang make tangan besi gunakeun teu mampu urang make lisan bae teu mampu make lisan ge pabiqalbihi ilah ayatna alaikum anfusakum diri sorangan bae urusan ku ari mah sebab ngurusan batur teh lain teu hayang jeung lain teu terpanggil tetapi teu mampu di Indonesia ngeuweukeun korupsi bae geus nu mampu kiai ngaromong ka bae geus teu dianggap neraka geus teu kadeleuan ku mata hatena malah makin tambah deui disajabah korupsi teh deui ayeuna mah periswah sogok menyogok kiai atuh geus ngomong bae ge malah menjadi-jadi geus teu dianggap kiai malah kiaina ge kuari mah kasogok ieu geus teu dianggap. Kemudian itu ayeuna mah tatanan-tatanan nu lainna di Indonesia geus ese dibangunlah bangsa sarana-sarana permaksiatan sarana tempat mabok tempat judi dimimiti hotel nightclub dan lain sebagainya saha nu wani kuari dakwah bil yad dakwah bil lisan dan saukur didarengkeun doa nu tersentuh di antara 100 hiji gejan puguh terus kabelah dina dakwah bil qalbi berarti geus lemah jasa calcel mun geus dakwah bil qalbi urang teh calcel sarana-sarana ibadah kafir kelenteng da gereja teh dengan dasarna ketika urang ngadukeun ka pamarentah dibere orang bahwa di negara orang demokrasi hancur-hancuran namun di daerah orang dek nyieun gereja betapa gampang na hese orang dek usul mun lain maka demo hara hese tapi di Irian orang dek nyieun masjid hese jasa di udag-udag dek nyieun masjid luar biasa hese tayelah kos karari anu mentak lamun Aceh hayang mandiri lamun Banten yang mandiri Papua yang mandiri lantaran meureunana teu karasa uluran tangan ti pemerintah ieu keur carita kenyataanna bae geus teu mampu berarti dakwah teh nah iyalah urang bilisan geus teu mampu biqalbi namun geus biqalbi berarti rentul dijieun kesempatan geus makin rusak nah tapi urang geus dibere kuda-kuda ku Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum urus diri urus keluarga
anak incu urang ulah sampai ka terjerumus urang bisa ngadawahan anak ge ulah boga HP geus hebat ulah boga HP nya cengnya cak panakna aya abah boga abah mah boga ge parantina leutipina doang cak anak teh oh nya kos kitu ama ceng ulah sok main PS nya aya abah aya sok kikituan teh di mana naon eta mah PS khususon teu bisa anak dinasehatan ku kolot sebab kolot lagi kos kitu nganasehatan kolot sok nonton TV nya cengnya aya abah eta sok dihareupeun TV nak abah mah ngadaikeun beritana doang sabaraha menit ngadaikeun berita bah aya 20 menit pan sok angel sian nempel bae deui kamari teh pan mah keur aya ting-ting teh lah bagainya Istibareres mal bisa dinasehatan pamajikan dinasehatan teu bisa ieu urang boro-boro ka batur pamajikan jeung anak ge geus jasa kanasehatan masyaallah ya akhir zaman jasa alaikum an usaku jadi akhir mata Sayyidina Abu Bakar cerik ge lamun jelema geus ngamalkeun ka ayat ieu meureun mana teuing lemahna eta iman di akhir zaman lemah jasa geus teu bisa urang ayeuna mah aya urang boga imah di dieu digigireun imah aya pos kamling di dinya aya nu maen gaple sapeuting geus teu bisa ngalarang-larang aca geus teu bisa ngalarang-larang aca barang dideuleu ku urang budak gandeng amat deuk dilarang dideuleu ku urang jajaro tah mah di tukangna aya lurahan paingan deuk ngalarang kumaha tuh teu bisa geus teu bisa di pangkalan ojek didinya bari nungguan sewa nyana main gaple main remi saha nu bisa kos kitu teu bisa belah dituna aya nu mabok apa aya nu ngalarang geus teu mampu kuat masyaallah ieu geus lemah jasa berarti lemah jasa geus tinggal digunakeun ayat ieu alaikum an urusanana agama setelah ayat eta nu berhubungan jeung agama kuari Gusti Allah dek nyaritakeun ayat nu berhubungan jeung urusan dunia selalu kitu bae lamun nyaritakeun akhirat nyaritakeun dunia lamun nyaritakeun jujur nyaritakeun batil lamun nyaritakeun mukmin nyaritakeun kafir ieu ge tadi nyaritakeun agama kuari nyaritakeun dunia cuman ayat ieu mah hese jasa kaheseanana ti mimiti irobanana hese nomor kadua maknana hese nomor katilu hukumna hese i'roban wa ma'nan wa hukman ayat ieu termasuk ayat anu pang hese-hesena di antara saquran tanyakeun coba ka urang emang hese cak urang teh lain eta bae pula mah hese kabeh nu kamari-kamari ge hese ai nanyakeun ka urang mah kabeh hese jadi nyaritakeun panghesena teh ieu adalah cak ahlina cak para mujtahid sehingga ayat ieu teh diperbandingkeun aya nu nerangkeun bahwa hukum nama tetep tapi ieu adalah lapan nama mansu ayat ieu teh aya nu ngajelaskeun tetep hukumna jeung ayat tetep aya berbagai pandangan-pandangan para mujtahid. Wah, ieu teh lain lalagan hese jasa. Sehingga degieun satu keputusan untuk dicerna ku masyarakat. Mujtahid teh supaya nikmat ieu memutuskan hukum. Aya ijma sepakat jang urang kuari. Nu mantak lamun Muhammadiyah cak jana teu meunang make ijma jeung kias cukup bae Al-Qur'an. Sodorkeun coba Al-Qur'an kita dibongkar kunyana. Makna-makna Al-Qur'an sehingga ngawujud jadi hukum. Sok. Rojong ku hadis Bukhari, mampu henteu nyana.
caknya tuh kami mah eta langkuran ge nak Ibnu Taimiyah ieu atuh Ibnu Taimiyah teh jelema teh lamun maneh nyokot paham ti Ibnu Taimiyah atuh kula ge nyokot paham ti Imam Syafi'i mantap naon goblok paling goblok-goblok sia tuh ieu jelemana aya mambung aing ge sieun teu mah eueuh lah aya ge hiji dua sia bae nu ku aing digoblok nu aya lah cenah ulah make ulama tapi nyana make paham Ibnu Taim atuh urang ge matak naon embung make paham Ibnu Taimiyah lantaran nyana mah jadi Mu'tazilah atuh matak naon deuk pake mazhab Imam Syafi'i lamun sia konsisten ulah make ulama ulah make ngomong-ngomong sasatu sia ku polos sia coba gitu atuh deuk make Quran ajeuna huga teu becus sia deuk ngabongkar Al-Qur'an mun aya di aing mah disoekeun we barewek aing greget jasa mah di Hambalaya di Tangerang bu baheula mah tentrem di Tangerang eueuh nu masinikeun tahlil eueuh nu masinikeun usoli aya ge di Tangerang mah di Jatigintung ge lah saperkecil geus pararaeh tah mah teh aku tsunami aya ge di Pandeglang baheula di Menes nu ngamasalahkeun teh aya ge belah dituna di Cipondoh gondrong lah saeutik mah ka ditu tapi untuk ka dieu mah Tangerang Kota Tangerang Barat Tangerang Timur ka ditu Timur Utara eueuh nu ngamasalahkeun tahlil marhaba usoli kunut eueuh nu ngamasalahkeun tarawih sugan di ditu mah tarawih 21 di 8 eueuh barang loba perumahan kuari nu ngeusina urang Jogja, urang Jawa Timur, urang seberang mulai sa masjid pas ini cek nu ieu 8 cek di 20 cek ieu 8 cek timbul pas ini nu belah dieu kok make tahlilan segala udah mati mah mati aja kok pakai tahlilan segala itu bid'ah cek anu saurang teh bid'ah ya gua udah bid'ah aja lu jangan pakai ngomong-ngomong ntar gua sobekin lu mulut lu ribut di perumahan Tangerang mah tentrem Serang tentrem Pandeglang tentrem ieu mah satu suara didikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten diteruskeun ku para ulama kos kieu yeuh ti baheulana ieu keur carita karuhun keur carita dalilna atuh jelas aya kitaban tinggal dibaca bae kuari geus ing harewos bae timbul dari PKS dan lain sebagainya mentak anak urang encan beunang ku Kristen mana uzubillah jeung ku Yahudi tapi eta tah PKS mah geus asup ka imah urang Wahabi Muhammadiyah Persis jeung sajabana masyaallah baheula mah aya Persis teh di Bandung be di Pajagalan di ditu teh tah emang di dinya gudangna tapi kuari mah pan lantaran dibuka di urang loba arti eta mah atuh hak masing-masing tapi anak urang sing hade mun henteu diajikeun ka guru ahli sunnah wal jamaah geus di waru geus aya Wahabi hiji di Tereup geus aya masyaallah ngan di Cilongok doang tadaringan geus aya kembangkeun sioneun balik jangan kujar kacir eta geus unggal lembur masyaallah keun kuari mah encan karasa kakarak pasini kitu doang ieu lamun anak urang bodoh engke ka ditu henteu masantren akibatna serangan nu kitu terus atuh memeh kaserangku itu ku eta heula kuari geus loba nu ngalelewe lah mah geus pae bae abah ulah sok sedekahan bid'ah teh kos kitu yang moal ngocor pae mah jang geusan hirupna ge saya dan bebeja kakula kos gitu di sekitar urang macana kiai teh budak ngomongna kos gitu wo bibi endek dan teu sedekahna bibi mah cenah nek nurutan ka kiai bae sedekahan eta mun budak marah kita ka dieu mau golok pan jeung embena age saya sekitar masyaallah ya ada ringgis ye hese ieu mah aya ti hese hiji jik nyaritakeun patali soal dunia ayatna ge dimimitian ku ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu iman
Kristen, Katolik, Buddha, Protestan keluar, khusus jelema nu iman. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Syahadatu jadi mubtada, khobarna adalah isnani. Imam Imriti ngejelaskan wal khobarus mundur tipain usnida mutabikon fi lafzihi lil mubtada. Di Imriti mah dijelaskeun mun urang ngaji nahu bahwa mubtada teh kudu mutabaqah jeung khobarna. Ai di Alfiyah mah geus langsung ku contoh bae, mubtadaun Zaidun wa azirun khobar, in qulta Zaidun azirun mani tazar geus aya di bahasa Zaidun azirun. Zaidun isim zat dijadikeun mubtada, azirun isim sifat dijadikeun khobar. Sapagodos eta teh lantaran mufrad pada mufrad, geus jelas di Alfiyah mah lantaran Alfiyah mah teu meunang loba-loba bahasa. Tuqribul aqsa bilatin mujazi wa tabsutul badha biwadil munjazi, make bahasana anu singkat tapi padat luar biasa. Tuqribul aqsa bilatin mujazi, make lapan anu singkat cukup ku Zaidun adirun. Tapi Imam Imriti mah ngajelaskeun khobar teh kapan isim nu diropakeun anu kudu mutabaqah jeung mubtadana. Mun mubtadana mufrad atau khobarna ge kudu mufrad, lamun mubtadana tasniyah atau khobarna ge kudu tasniyah, mun mubtadana jama atau khobarna ge kudu jama. Lantaran aya khobar eta adalah hukum, geus berarti hukum teh kudu akur jeung nu dihukumanana. Ai ieu syahadatu mufrad ai isnani khobar, pan teu akur teh cak Alfiyah teu akur, cak Imriti ge teu akur. Hese tah mulai tah hese tah. Hese tah komo nu teu ngaji mah. Oh kos kitunya. Komo nu teu ngaji mah. Cacak anu ngaji ge nu ngaji. Oh baheula mah aing nyaho. Ai ku ari pohoan, pan bisa poho ku sekupi. Tahalangan. Aduh, eta pakaian budak sabenerna teh aing ngalalaga sia bae nu teu mondok. Nu mondok mah teh aneh teh kos kitu mah. Teh aneh geus mondok mah teh atuh nyaho jasa mah pokona asal geus saji jurumiah bae nyaho tah mah. Nah di menu teu mondok bae ngalalaga sia. Bungan si teu mararondok naon tuh. Hirup. Jadi akhirat itu. Pernah mondok? Henteu. Nyaho ka hukum? Henteu. Aduh ieu teh nyaho ka hukum aja teu mondok. Wayana cek malaikat di makan neraka. Aduh ulah cek malaikat cek nya ulah ka neraka. Umur sia sabaraha keur di dunia? 60 tahun. Teu pernah mondok saminggu-minggu acan. Henteu. Atuh sia teu nyaho ka hukum. Berarti atuh eta ngambur sia umur 60 tahun teh dipake hamburan bae. Ngan kula sok ngaji mingguan. Ah di mana? Di Cilongok. Di mana ngajina? Ngalaambon. Seminggu sekali dia jauh. Mestinya hoka hukum tamang gitu kan. Ada cek malaikat. Coba dulu bukuna. Aya ieu ngajina mah ieu aya. Tapi sia mah lain nguntungkeun guru, nguntungkeun tukang kopi ja sia mah ieu mah. Aduh, masyaallah. Kerja teh hese ieu hese beneran ieu mah cak ulama hese ge geus perang lalaunan. Patalina jeung dunia masalahna. Geus atuh lempengkeun make ilmu nahu bisa mubtadana nakdirkeun mudhof, bisa dikhobarna nakdirkeun mudhof, bisa zu syahadati bainikum isnani, bisa kiatu syahadatu bainakum zusnani, bisa bae kuari ditakdirkeun make tasniah zawa syahadati diutak-atik atau bisa kira itu syahadatu bainikum syahadatu tsnain. Eta mah urusan Alfiyah, asal urang geus ngaji Alfiyah bae kateropong. Soal maca teh geus moal bisa anu ngadeheman moal urang maca kajian kuku mah ge moal bisa anu ngadeheman syahadatu bainikum tsnain. Goblok sia ngadeheman aing. Tidak turak itu, aing teu nyaho sebenarnya mah. Geus balaya.
geus gaji alfiah mah pokona mah aya nu ngadaheman kurang dipolototan bae geus. Tapi lamun teu gaji alfiah kagaret fil ard fil ardu fil ardu goblok meureun aing ard sia deh ardo sia deh ardu sia deh ieu mah kudu gelut. Ji eta aing mah lain ngadaheman sia ngadaheman naon pugu aing mah keur batuk bohong sia pugu aing disalah-salahkeun ku sia mah tah gaji mah asal teu ngaji nahu bae asal disalahkeun bae pugu batur batuk pasal salahkeun sebab teu boga anggeran. Itu tak kuat, lamun ngadengen nu ceramah teh nu ceramah anu teu ngaji nahu atuh kadenge jasa ku ceuli badeg dog ngaji. Badeg dog yang budak maca hadis baca Quran deuh aing arateul jasa ieu wakangan nasehatan batur babacaan ge teu cus. Beres kumaha? Eta teh badeg asal teu ngaji nahu bae ge. Beda kurang tegep. Ieu kan tegep tuh syahadatu bainikum syahadatu tsnain bisa. Atawadhu syahadati bainikum isnan atawadhu isnan bedu isnain mangga lempeng hiji lempeng nomor kedua idopatna syahadah kana lapad baini anu asli nama kapan eta teh maedakeun kana umum berarti keseluruhan manusia tapi kulantaran diawali ku ya ayyuhalladzina amanu berarti eta awalan ayat ya ayyuhalladzina amanu teh geus nyaeutikeun kana idopatna syahadatu bainikum nu mantak dijelaskeun di dinyana sabenerna mah ieu bahasa ya ayyuhalladzina amanu teh khobarun tapi bimanal amri syahadatu bainikum teh teh khobar tapi bimanal amri lamun geus aya bahasa khobar bimana amr berarti ieu teh majaz nu kos kitu ngaranna min itlaqil khobar wa yuratil amri berarti engke ieu kasupkeun kana majaz ngan majazna berjalan dina jumlah murokab berarti engke aya naon engke rahasiana eta teh lamun di dieu khobar nu dimaksud amr teh jol we ilmu bilaga hiji ngarogoh heula urusan majazna nomor kedua urusan ma'ani panjang carita geus beuki luhur bae can kaharti teu ngaji ge puyeng buku sia mah ngomong ngaji puyeng eta dibantak di dieu diberian lius ihid kudu nyaksikeun eta jelema jadi bahasa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnani zawa adlim minkum sarua jeung lius ide sarua jeung gitu masyaallah lain lalagan mah tuh ngabongkar kos kitu teh lain kudu otak urang idopat syahadat kana baina alal ittisa berarti teh ngajembarkeun pamilihna jadi badal tina lapat idza tawadharok nu mantak di mufradat ge teh ku Kiai Jamal lantaran ku Kiai Jalaluddin lantaran ieu teh dek dipetak-petakeun engke tina hasil mufradatna dek dilempengkeun bahasana engke kanyahoan mubtada jeung khobar kanyahoan syarat jeung jawab kanyahoan ke antara sifat jeung mausufna engke kakarak dilempengkeun di maknaan engke asupna ieu maknana kana makna umum atawa khusus engke asup ilmu mantek hese ilmu mantek teh artina asal boga marti udah urang siap asal ayat patali jeung hukum pasti hese lamun ayat patali jeung hukum padek menangkeun hukum teh teu sambarangan dideuleu ke hadis ieu dideuleu hadis ieu kekuatan hadis jangan maknaan ayat eta supaya nimbulkeun hukum ke kumaha dibuatlah engke ijma na ieu urang kuari mah geus tinggal mukaan kitab bae aslina meunang ti dieu mantap Muhammadiyah dek langsung nyokot ti Quran bae mual tina hadis mandek nyokot Quran ti hadis mual hasil ulama datang ka
merek pek datang ke merek pek moal bisa hiji kudu menguasai 12 pan heula 12 pan kudu di luar kalam malakat ngaran kudu malakat ngaranna sifatun sifatun pinapsi eta teh kudu geus di luar kepala sakira-kira urang lamun keur hees dihudangkeun aya nu nanya eta teh urang ngajawab sakumaha ngajawabna urang mun ditanya ku anak urang Fatihah urang keur hees dihudangkeun ku incu urang ke udang udang aya naon mantes ieu kana budu aya kana nasta'in naon lam yalid walam yulad sama cak incuna jadi kieu cenah ja beda tah eta teu malakat tah si aki ge tah ka Fatihah tah entar ieu kana budu aya kana emang lam yalid walam yulad heueuh cak aki nanti geus ulah ngaganggu aki kerek deui tolol tah ge aki ngan carang tanu kitu teh mun diudangkeun teh ki udang cak incuna teh aya naon mantes iya kana budu iya kana nasta'in teh naon ihdinas siratal mustaqim tah mah oh agak satu ki kabeh aksi aki ge bisa sebab tah mah ti leuletik teh dipake salat terus udang deui diudangkeun ki udang deui aya naon deui mantes ghairil maghdubi atuh tinggal waladolin amin atuh ka dituna geus beres jadi malakat teh kos kitu tah malakat teh kos kitu tah sakira-kira urang hees dihudangkeun bisa jawab 12 pantai kudu kos kitu lamun deuk nyokot hukum langsung ti Quran mana jelema ku hari nu mantak mujtahid geus tutup ge lantaran eueuh anu manjing ku hari kacaletot bae kalimat bae kacaletot engke kanan gitu ngaran nahuna kacaletot sedengkeun kapan annahu ummul ulum wa sarfu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok adalah bapakna boga indungna doang moal anaka boga bapakna doang atuh gaceng doang dihijikeun ilmu nahu jeung ilmu sorok nah kakarak ngabijilkeun anakna bisa maca kitab ngaranna mantak lamun bisa nahu doang moal bisa ngaca kitab bisa sorok doang moal bisa maca kitab badeg dong di ditu lagi geus dijelaskeun annahu ummul ulum wasarfu abuha nahu indungna ilmu sorok bapana kawinkeun nahu jeung sorok bakal bisa maca kitab ieu dilempeng-lempeng heula ye lantaran ieu mah patali jeung hukum di dieuna dek jaritakeun hukum nu patali jeung dunia nu asal sabab nuzulna mah kieu hiji jelema ngaran budel agamana Islam pedagang ulung berangkat manehanana ti kota Madinah menuju Syria Syam lantaran pasar dunia saat eta adalah di negeri Syam Madinah Mekah nginduk kabeh ka Syam dengan demikian ti Mekah berangkat ke Syam ti Madinah berangkat ke Syam sakumaha Kangjeng ge harita ngadagangkeun harta Siti Khadijah berangkat ti Mekah untuk menuju Syam kitulah pasar dunia eta adalah mun kuari Singapura teh adalah pasar dunia lantaran di mana bae singgah di Singapura Amerika singgah di Singapura, Inggris singgah di Singapura, Jerman singgah di Singapura, Indonesia singgah di Singapura, malah deka Mekah ge ka Singapura heula. Datang ka teu ka Mekah balik di Singapura meuli kopi haji. Singapura. Haji Singapura. Tah ieu Singapura ye. Eta teh pasar dunia. Geus urang deuk meulina naon teu kudu ka mamana ka Singapura aya kabeh. Nemantak nu sararugih di urang mah balanjana ge ka Singapura geus embungeun didoyong. Sapira doyong. Nu jualan ge urang Padang. Ngahargakeunana 150.000 aya jadina 20.000. Asal bisa nawarna bae Padang. Tapi dunia Indonesia mah dikuasai ku Padang, diakui Tanah Abang Padang, Pasar Baru Tanah Abang. Pagi Tanah Padang, wah beh Tanah Abang, di mana-mana orang Padang melulu. Iyalah, dari Singapura
eta ngaranna pasar dunia di mana bae singgah di Singapura mah. Des urang dek meuli ti mimiti nu murah datang ka nu mahal di Singapura ya. Nah ieu ge Sam, untuk di timur ada Sam. Budel berangkat dibarengan ku dua manusia, hiji Tamim, nomor kedua Ade. Tamim jeung Ade adik kakak, agamana Kristen Nasrani. Dina perekonomian eueuh masalah, berangkat di samping nu sejen rombongan disebut kapilah. Nyana barengna budel beragama Islam jeung Tamim oge jeung Adai. Bila nu sejen ya loba. Berangkat sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ke Syam maka budel muriang panas. Satu hari ditunggu lain makin pulih, makin kritis. Nyana petingna nulisan barang-barang harta saya yang dibawa, harta dagangan saya yang dibawa sekian, yang dibawa sekian macam dengan nilai sekian. Rincian barang 1 piring buatan ikat canaya ikat itu 2 gelas ketiga terus diantaranya aya 1 wadah terbuat dari perak, 1 wadah terbuat dari emas, 1 wadah terbuat dari tembaga, 1 wadah terbuat. Jadi rincianana aya nilai totalna harga sekian, berarti diselipkeun ku nyana ieu barang-barang, catatan barang-barang di hartanyana di panghadapan teu nyahoeun. Nuduaan Kristen teh tak ada jeung Tamim teh nyahoeun bahwa eta barang teh aya catetanana. Terus rapi. 1 hari, kedua hari makin kritis, ketiga hari budel mengalami luar biasa kritis. Nah, nu terus maut. Tidinya nyana wasiat cek budel, Tamim, Ade, hanya engkaulah berdua yang mengiringi saya, yang bareng dengan saya. Dengan demikian saya wasiat, andai kata saya dengan sakit ini kemudian mati, maka tolong kasih tahu istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, ya barang ini tolonglah dibawa nanti ke sana, pulang lagi ke Madinah. Terus beres wasiat, cek duduan ya nanti akan saya sampaikan. Tekebal kerlek pai. Diuruslah dengan berbagai kabilah. Biasa Islam diurus dikubur. Nyana ngelanjutkeun dagang adai jeung kitu Tami. Ternyata kabita nyana teh ieu barang-barang nu diwasiatkeun teh urang buka yuk, cek Tamim teh ka ade hayu dibuka. Begitu dibuka nu lain-lain nama teu kabita ngan aya 2 wadah nu kabita terbuat dari perak jeung emas. Waduh ieu mah mahal cenah ieu mah hargana. Ulah gandeng-gandeng yuk urang jual bae yuk. Cek nu 2. Ya oke guys. Kuduaan nu sejen mah di talian deui, nu ieu mah dijual di itu di Syam. Harga nu luar biasa mahal. Lamun lamun naon kitu ngaranna wadah, semacam wadah kitu, piring gede terbuat tina perak, piring gede 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 tina perak, piring gede. Emang tuh
maut asbabu tegas na pirang-pirang sabab maut ketika manehana geus ngalami sabab-sabab maut gering misalna kena musibah naon bae misalna hinal wasiat dina nalika wasiat manehana ngawasiatkeun meme mautna soal harta bandana eta teh kudu aya saksi-saksina itsnani zawa adlim minkum dua manusia nate deui disipatan ku zawa adlin anu araradil minkum diantara aranjeun kabeh tahartina ieu bahasa teh bahasa khobari sanggeus teh kurang dimodif make majaz bakal terjadilah engke aya liusid hai jelema nu kena musibah maut kabeneran maneh teh agamana mukmin iman muslim haju maneh dek ngayakeun wasiat kudu make saksi duaan saksina tur saksina kudu nu Islam nu iman nu araradil duanana jieun kumaneh saksi ternyata di imah mah babari neangan saksi teh nu araradil teh coba gerokeun coba itu Mang Muhammad jeung Mang Ahmad yang nyaksian kula dek wasiat bisa eueuh Ahmad Muhammad macak anakna itu bae soleh jeung masluh tanggeun ka dieu aya babari dek naon cak Ahmad Muhammad dawa soleh masluh ieu kula azana lain deui rarasan sada pararoek bener emang ngaji poek bener coba ya nu ieu beunta ieu cang tamaja ieu mah geulis urang Lampung ieu wah ieu mah kiai teh beres ieu ieu nu geulis mah cang keneh bae coba ieu deuleu ieu poek tah mah emang eta naon Quran tuh kana Quran mah poek bae mah haji ai kana beureum mah nu beureum tah tiung beureum cang jaknya lo di ka mamanakeun kajajaden mah gering teu beres haji emang kumaha geus pararoek wasiat bae babari ka dieu mah aya naon haji wasiat ieu geus kabagian kabeh teh anak-anak nu itu geus dijieunkeun iman nu itu geus dijieunkeun iman nu kadua katilu kaopat kalima ajo melang kasih bungsu be nya mah cekolot baheula mah kerak ajo ieu mana wasiat bae tah itu nu kedokan eta mah jang si bungsu bae nya saksian panjennya bahwa nu kedokan mah teu bisa diganggu kuat tah jang si bungsu wasiat tah eta kan ngeunah di imah mah aku hari di perjalanan model kibudel tadi saat badanna berangkat ka ditu agama nama Islam tapi nu ngabarengan nyana adalah Tamim jeung Adai agamana Kristen eueuh deui jang Minang Saraya iwati kanu duaan eta jang memang eta nu ngabarenganana kuari nyana ieu men tadi saksianana ka Nasrani ka Kristen duaan kumaha eta au akharani min ghairikum in antum darabtum
atawa nu nyaksianana duaan min gairikum ti salian agama marane kabeh kos baheula kajadianna ada jeung tamim agamana Nasrani in antum darabtum di mana nyaba aranjeun kabeh sapartum fil ardi di muka bumi ieu sedangkeun urang keur di perjalanan maka pan hese menta tulung jangieun persaksian deka saha urang menta persaksian kecuali kudu ngabarengan jeung urang kabeneran nu ngabarengan jeung urang teh ieu adalah agama lain agama Islam kabeneran agama Nasrani misalna cara carita di dieu atawa nu kajadian ku ari urang babarengan jeung babaturan urang samobil kabeneran urang dek wasiat menang musibah wasiatna ka kafir wasiatna teh ka Yahudi kumaha ieu nu teh sagama jeung urang fa asabatkum musibatul maut kabeneran di tengah perjalanan kekenaan musibah maut sabab-sabab maut na geus aya di tengah-tengah kena kasababan maut gering misalna kemudian manehna deuk wasiat beberean deuk wasiat barang-barang deuk wasiat naon nu deuk diwasiatkeun ka kafir kumaha eta anggil tahbisunahuma mim ba'dis shalah panggil heula sanggeus dipanggil ku urang di BAP heula interogasi heula tanya sedetil mungkin ieu teh saksi bakal disumpah cara nyumpahna mim ba'dis shalah sabada salat di dieu teh dijelaskeun bada salat asar kok ku salat asar kunaon sih lantaran salat asar teh hiji waktu anu teu sambarangan biasana di bada salat eta teh dipake maca Quran dipake dumadeheus ka Gusti Allah lamun dina ahli-ahli Allah ma ahli tarekah tas asar teh aya hiji waktu pakpikeun tadarruk ka Gusti Allah ba'da asar teh lain sambarangan ngemantak ulama-ulama kiai-kiai nu baheula ka santrina ceng sing hade kabeneran mata poe tugang gunung tak eta mah pake ngapalkeun atawa maca Quran tim mimiti wasyamsi datang ka qul a'udzu birabbin nas atawa geus bae sajuz bae tizuz di amayat tasalun datang ka qul a'udzu birabbin nas wayahna mata poe tugang gunung masing hade lantaran ieu osok loba jelema nu mamawa samping mata poe tugang gunung mah neangan Ki Zahid Sarwi ti Cikupa mabok ini riwayat ahad asyara eta sih ada pada asar da iyalah nu mentak dijelaskeun mim ba'dis shalah tapi pan ieu kan saksi sedangkan keputusan dina hadis saksi mah lain kudu disumpah nu kudu disumpah mah setelah kebenaran saksi teu jelas sanggeus teh kebenaran saksi teu jelas dari pihak pendakwa nah ieu teh ingin menjelaskan kebenaran dirina kudu disumpah iyalah bulak balik ti dieu nah ieu nu mantak jadi hese teh jangieun keputusan engke dina ijma fayuqsimani billah wallahu a'lam. A'udzu